Oh, Bapak Sastro yang saya hormati, utamanya kepada para hadirin yang ada di hadapan saya ini. Sebetulnya kalau saya dimintanya nasihatnya adalah perkawinan itu sudah cukup. Saya kira itu sudah tidak perlu lagi panjang kali lebar kali luas. Di sini Bapak hanya akan adakannya berikan sedikit nasihat, terutama kepada masyarakat Bojong Cicir yang sekarang ada gitu menontonnya di dalam riungan ini, atau juga yang tidak hadir di sini. Terutamanya yang akan Bapak sampaikan adalah mengenainya kepada olahragawan dan seniman. Saya hanya titipkan kepada masyarakat Bojong Cicir di dalam menghargakan atau menghargainya seniman atau olahragawan, janganlah sampai kata paribasanya kalau sedang nanyung diugung-ugung, sedang punya nama dipuja-puja, tapi kalau sudah tidak punya namanya atau sudah liren keaktifannya lalu dipopohkan dengan demikian saja. Inilah yang tidak diharapkan, tapi berikanlah penghargaannya kepada olahragawan yang dengan senimannya juga. Kalau sedang nanyung dipunyung, kalau sedang punya nama dipuja, kalau sudah berhenti pun dari namanya atau sudah tidak lagi nanyungnya, tetaplah diberikan penghargaannya atau kehormatannya, begitu sewajarnya. Ini adalah pentingnya yang Bapak sampaikan. Semogalah menjadi perhatian untuk masyarakat Bojong Cicir di dalam menghargai olahragawan, terutamanya senimannya juga. Jadi hargailah harganya dengan sewajarnya. Tidak hanya sedang boga nama saja, tapi meskipun tidak boga nama juga sudah jangan dipopohkan dengan begitu saja. Kalau ya begitu, kalau karena biar bagaimana sanes seniman dan olahragawan itu mengangkatnya nasib kita kepada mengangkatnya nama kampung kita kepada keharumannya. Jadi sekian saja nasihat dari Bapak, meskipun pondok tapi singkat gitu. Terima kasih. Jadi orang teh meni ngerasa bunga gitunya etak nasihat menikah najep pisan kena ate nak urang. Jadi sedayana teh urangnya kudu nganuhunkeun jeung eta kudu naon ditengkeun ku urang sarerea. Jadi eta teh nasihat teh memang bener nak gitu. Jeung nak deui urang teh naon kudu diperatikeun komo urang boga hajatan kieu. Jadi eueuh naon eueuh duit gitu tah kudu inget teh ka urangnya. Tah mung sakitu para wargi nasehat teh pondok tapi teu pararuguh rupina bakat ku bagja. Para wargi asa kirang afdol upami dina acara pangantenan ieu henteu sakantenan nyaksian acara hiburan. Atuh acara hiburan anu munggaran urang sadayana urang sami-sami break dance jaipong disarengan ku Juju Juwarni. Pak, permis atuh ajat mah bade main bal heula. Aduh, Ujang mantep buku. Pan ieu teh hiburan teh kanggo Ujang. Nya upami keukeuk wae hayang main bal mah sok sakalian tuh dina panggung. Ish, lain gitu Mas. Lain kitu kumaha? Ieu teh meureun bakatku cinta kana main bal. Oh, como. Siga urang we pan cinta pisan. Como nya tuh ieu kitu mah nya kumaha tuh urang terusna ieu? Nya hiburan mah urang teh perlu teruskeun hiburan mah tuh. Tuh janten teraskeun wae kitu Ya nya. teruskeun. Sok atuh teruskeun teh jaipongan teh, jaipongan lah. Jaipongan wae teh. Jaipongan.
susurakan ngigal bari jujung kira suku ngacung kalungkur jeung roroesan ari sirah dihandap dipake nahan seni barat ditiru ditaruru Tuh, panai Jaipong ada teh disepatan naon Jat, disepatan naon. Tendangan penjuru. Aduh, lain-lain ujang ajat mah sanes nu ngajuru. Mas lu lain-lain mah. Cuman eta cenangan nu ngajuru. Lain nu ngajuru tendangan penjuru. Oh, tendangan penjuru dasar budak ieu resep anak main balnya. Nya. Tapi ayeuna naon tak atuh hiburanana deui ta? Kek heup heup mas kela mas. Naon yo? Eta tak, itu saya itu tuh. Waduh. Itu entong ngigal di luhur kenteng atuh. Aduh nya atuh jang eta turun ke peupus eta kenteng. Aduh, urang mah jadi celaka deui we tak. Kumaha lamun rek jaipongan di dia di hanapeun panggung. Ya naon kalau ka jaipongan luhur kenteng? Aduh, turun atuh jang turun. Eta tukang cincau tanggungan entong dibawa kana luhur tangkal atuh turun ke di dia di handap dagangna. Astana aduh, ampun. Ya teh kumaha hajat teh Mas atuh itu kumaha? Lah ieu kumaha atuh keamananana ieu? Pak eta punten anu ngusyuk tong dinya wae Pak atuh ieu menuju riweuh. Ieu kedon cingogo we tadi dia punten heula nyingkir. Sanes balong eta mah baskom. Aduh, naon cek copi nyingkah saeutik ceng saeutik atuh. Nyingka cing ieu haling mang tukang patri tong kecerek-cerek di dieu mang haling mang. Jadi kumaha ieu teh kagok atuh nu jaiponganana ari kieu mah. Lah eta naon tak nu ngalut-ngalut itu mobil make arah suka kieu. Ieu ngumah mobil mah sanes di dieu itu paling wetan. Aduh, nah ieu nya kesalahan wae ieu jadi riweuh kieu ieu hajatan teh. Ya hanapeun panggung ada ngumah mobil, aduh riweuh pisan. Kumaha ieu teh atuh? Ah, ieu mah teu bisa dicarek jigana geus teruskeun naon ieu kira-kirana ieu. Nya naon kayak awas lamun teu tartib ieu. Eta teh geus tarek kali kana kenteng turun. Turun jangan turun kase bisi maneh dipledok sia kuburan. Mas ulah kitu Mas, eta teh dahaya. Atuh na jadina urang na keul atuh. Ye, geuning itu nu ngigal talin budak lebeh geuning. Paingan tadi maneh ngetik tak tuang. Turun panaming. Paingan teh tak tuang mungun kalah kaengkla didinya. Turun sia. Setengah gitu ka sepuh teh. Cing panaming turun. Cing teh turun da bandring jang. Itu kalau itu boga kayak rahasia make kiih didinya. Ieu mah kumakeun wae Mas keur gumira. Ayeuna naon hiburan teh cik nyai protokol. Nah, ieu si nyai kan nyengek wae dina juru maneh sok. Tidak kalah kapase ya si Mas mah. Sok atuh kadinya naon deui ieu ayeuna hiburan. Rupina para wargi, Mas Sastro sareng Pak Ibing teh dinten ieu mah leres-leres pakaulan. Masih seueur keneh hiburan anu tiasa disaksikeun ku urang sadaya. Para wargi nyanggakeun lagu senja di desa bade kapidangkeun ku Nova Mardiana. Iya hiburan teh ieu Mas. Hebat. Senja hujan mulai reda, nyamannya rasanya udara desa. Anak-anak yang gembira melepas lelahnya bernyanyi-nyanyi. Alangkah senang, oh mereka bernyanyi dangdut dengan jenaka. Alangkah riang, oh mereka teriak caca dengan ceria. Kunaon Mas? Kunaon ieu teh kunaon? Aduh, sugan teh cikopi. Naon? Pas gelo siap. Oli kakang jadina teh. Nah atuh sok teh kira-kira Mas. Eta saha anu eureuk kitu nya? Nyeta atuh duka teuing ieu teh. Tah kunaon? Ieu teh tah keur gugup kieu yeuh arek nyengetkeun udud curug di beuleum ari udud dipiceun. Aduh. Jadi peuheur kieu ieu jadina teh nya.
Aduh cing lah, naon deui ye, bari ieu we ngahibur ieu ye sungut ye henteu ngeunah ye. Sungut teu ngeunah ye. Ieu teh jadi gugup kieu ieu teh. Aduh, ampun. Lainnya kieu geuning dahar oli mah nya. Itu anu masak atuh deui kumaha atuh? Lebe turun tina suhuna anu masak di luhur. Cing turun. Turun sia bisi dikemplang sia ku urang. Kumaha asa teu pararuguh pisan atuh ieu teh. Nu lain-lain ieu pemain band punten. Punten ieu. Eta nu dicepeng teh geuning sanes gitar cukil. Sok turun gentoskeun. Palingan eta nu dia dapur ribut cukil ka babawa ka dia atuh si eta ngerahkeun gitu aduh. Ieu kumaha atuh da geus parupa wae. Eta keur naon atuh garpu digugup ka panggung. Itu aduh keur. Keke Mas ieu paingan oyang ieu panggung. Tadi nu dihandap baledog tah. Naon eta? Tita ku saya ngara gaji panggung. Turun. Ieu bebenjit nyaannya, ieu bebenjit ye. Engke geus ngeusan. Panggung mah dikakat lain ayeuna dira gaji. Sok geus haling ieu haling. Sok budakna ka ditu, eta tukang es deuk naon atuh ka dia asup dia tuh. Ini kumaha atuh nu parupa wae atuh. Pak, Bapak eta tukang cukur pun ulah nyukuran di dinya, Pak. Eta kagokeun hadirin. Ieu kumaha? Tos atuh nu sasalaman eta tong trasili dengkek atos wae. Itu tamu jeung tamu sasalaman. Itu ka mana ka penganten sate tak jadi ngalungit kitu. Aduh, henteu ngeunah ieu eta parantos atuh parantos. Eta jeung tong jeung nyakuan emping atuh. Atos cekap ieu nu sanes teu acan ka bagian barangakan. Sok. Tos Sok, mangga nyai protokol naon eta itu teraskeun teh hiburan teh. Mangga. Tapi Mas Astro sareng Pak Ibing lungsur heula ti panggungnya. Lungsur kumaha? Atuh da ribut wae ya. Atuh dateng ngeunah ieu aduh. Nya sokkeun atuh turun lah sakedeung lah. Palawargi masih aya keneh hiburan teh. Bari ninggal hiburan, para wargi tiasa bari ngaleueut saaya-aya. Tos disuguhan naon bae ieu teh Mas? Lahang. Lahang. Nya naon deui di luar udah sederhana tuh lahang kok karakan kemarane gitu. Terus naon deui Mas? Tah ieu aya tak jeruk teh, jerukna we wungkul gitu nya. Kulitna kumarane dahar. Atuh kieu we aya namanya Masnya. Para wargi urang diajak joget. Diajar joget. Hebat. Ieu mah joget mah geus karesep ti bubudak gitu nya. Da ngeunah atuh joget teh. Ngeunah atuh sok lah joget mending ge. Laguna teh Mas Cir Gobang Gocir. Tah bade disarengan ku Ajis. Aduh, Cing Gobang Gocir. Waduh, ieu mah Cir Gobang Gocir. Nyangakeun. Cir Gobang Gocir, cabe berem lada, cinggera taksir, baju berem saha. Cir Gobang Gocir, cabe berem lada, cinggera taksir, baju berem saha. Upami joget ieu maju ka hareup disebutna naon Jat? Offset. Sanes satu labu ngaranna. Mas mah. Keke Mas heup lah Mas heup. Cuman, Heup. cuman kumaha? Ieu anu dangdut tukang kenangna saya. Sae si Udin ya. Ieu kumaha ieu teh? Naon kitu? Ieu nu ditakolan lain kenang geuningan eta sirah budak. Budak nya eta anu. Tingali budak nekeun ka ngagoler. Aduh, geus atuh enggal-enggal canak ieu ka
ka pos kantor atuh. Lain ke pos kantor ka dokter meureun. Nya eta atuh Teh kumaha atuh aya menang nepikeun ka paingan kenang beb-beban da meureun sirah budak ieu teh. Budak sirah budak meureun ti tadi ditenggelang meureun nya. Nya itu Ari ieu nyanyi ngeunah kocir teh nya budak hulu budak benjuk kita ieu. Nya aduh aya wae atuh kumaha ieu teh. Atuh salah candak kan nya buru-buru lah bisik kumaha onemna. Kumaha onam. Oh cah eta. Kumaha onem. Eta bisi taeun gitu. Mana ke tukang patri rek naon jauh deui. Astaga, nya ieu ulu budak di patri. Cing atuh sing karunya ieu teh kumaha atuh? Cepi-cepi atuh. Jang kata tukang balon tong naik ka luhur jang, turun jang, turun. Bu eta budakna panggu ulah atuh pasingan ngaleueut ulah ngaleueut. Ibu punten tabu anu ngalarean sanes baki teh geuningan drum. Duh, taekeun ka luhur. Paingan tukang drum keleuwehan ieu drumna dipake cikopi. Aduh, bu gentos bu. Gentos. Kumaha? Ieu teh kumaha nepi ka riweuh kieu? Beuh, ampun ieu mah. Punten tah nu ngomah mobil cek abi kita tadi atos. Beres itu jauh dari oplet. Itu bade naon bage turun mesin di dieu. Ngalih. Copinya ya nyuunkeun peratosan barudak ulah eundeuk-eundeukannya, ulah eundeuk-eundeukan dina eta nya dina organ aduh. Nah, lain budak tama kolot geuningan. Ya teh beda huluna buta kitu atuh. Beuh, ieu mah cing punten turun. Tapi sakedap ya. Sakedap. Ieu kado ti saya ti hanggul. Aduh, nya ieu atuh ieu kaberat-berat ieu teh da moal ngabangun atuh. Copi engke deui atuh ieu bapana geus liur ieu. Eta budak keukeuh nyokot cau dia tuh. Cau kan dua siki deui teh. Ampun ya mah hajat meuni asa rariweuh pisan. Ya rombongan naon, Pak? Ulan kuda lumping. Moal nangap kuda lumping moal. Naon di atuh puguh-puguh. Henteu kedah we kuda lumping tong kitu maneh. Apa eta teh terus terang kabegina pisan maneh. Oh paingan atuh itu nya kuda lumping. Pak engke demonstrasi mah dina acara ulah nuang gelas ayeuna atuh. Jeung di panggung lain di dapur kieu. Ya naon? Ieu paingan gelas lalu hitam. Mewak selosin kali 3 siki sia teh kumaha ieu teh? Diakan ku kuda lumping. Wah, ampun pisan ieu mah riweuh. Aduh, tak kieu ya bingungna teh. Cek teraskeun ya hiburanna ieu. Sok nyanyi naon ya enak nyanyi. Aduh, ampun. Para wargi sok sanaos bari jeung ribut di pengkermah. Tapi urang teh jaipongan atos, ngadangdut atos, teras Nova oge atos atuh ayeuna mah urang sami-sami ningal Toto Salmon. Bade midangkeun laguna Sang Kuryang. mengalun buka tabir purbakala riwayat priangan ibu nan menanggung malam dipercinta oleh para wargi acara salajeng nama bade kapidangkeun hiji acara anu paling dipikasenang ku panganten pameget nyaeta Cep Ajat Sudrajat nyaeta acara kasidahan bade kapidangkeun ku Rosita judul laguna Cap Cip Cup.
Aduh, rupinanya ieu tos ieu gitunya urang teh sedayana terus ningal kesenian yang rupi-rupinya aya ngejogetna atuh aya keronconganana atuh aya naon teh benak gitu tanya. Tapi ieu kaayam urang teh teu acan sumping wae ieu. Naon? Aduh, meuni ieu mah boga besan teu ngarti pisan. Naon, Mas? Naon? Cuman apan di daerah abi mah geus biasa tradisi. Naon teh? Upami aya kikieuan teh sok make kuda lumping gitu lah. Oh, nya. Nya. Mangga kumaha Mas nu boga hajat tah mah. Mohon tapi urang teh kedah dibantu atuh dugi ka pasedek-sedek wae kieu ieu atuh. Janten ieu kecapi gerak panggung saking ageungna janten ngaritan. Kieu tuh Mas urang gedean heula panggung ayeuna sempet mah. Aduh nya moal atuh ieu teh kumaha pikiranmu maneh nya. Ieu mah atuh saya ieu budakna dibalang-balangkeun. Karunya atuh. Cuman maksud urang teh musina mundur gitu. Kieu tuh urang kumaha mun panganten urang pinah we. Lah, panganten itu geus ngantuk kitu kumaha ieu teh. Ya jeung sasalaman mah pada engke deui atunya kayang teh. Ya mah terus we sasalaman japa urang keur ngomong, ya leungeun ranyong pisan meuni aya anu kana hulu segala tuh. Da eta marukan jeno dina benok teh marukan leungeun meureun. Nya meureunang kitu samarokna endok meureunnya. Aduh endok buku ya. Tah atuh ayeuna kumaha ieu teh jang ieu? Naon ayeuna atuh teh? Ah, duka tuh ye nyangakeun nya ieu. Nya ieu naon ieu? Tenang Mas, tenang. Pokoknya kaseneng Mas Cuma pasti aya, mohon. Jadi aya Aya. Ieu teh kasenengna pun anaknya, Mohon. kasenengna urang Mohon. gitu nya. Nyai mah teu resep meureunnya kan. Ente. Henteu nya entong gitu kudu resep we gitu kayang teh. Resep Kang Mas? Nya lamun bisa gitu, di sakalian gitu. Mang pangomong aya lebe gitu. Ah si Nyai masak rupi-rupi ka teh. Ya, teu naon, Mas. Sambung doa we. Ih nya urang teh gitu atuh geranya tiba heula teh nya. Oh tiba heula si Satro teh nyorangan we. Ya si Nyai nyorangan kan deuleukna teh. Tah, muga kadenge tak ku si Ujang, si Patah kumaha tah kitu. Geus kitu mah. Cenah aya wartos ieu paingan si Ujang teu bisa hadir. Kunaon? Cenah mah teu damang si Ujang teh. Paingan nya ti tadi ngarep-ngarep sugan aya kadona ka urang, henteu sumping. Atuh Mas urang pungkasnya ya acara anu Is tong make jeung make acara- diparas. Kumaha eta make jeung diparas. sanes diparas Mas, ieu teh acara hiburan anu pangakhirna gitu. Oh, jadi teh itu Mohon. penungtung gitu. Mohon, penungtung. Penungtung. Jadi acara hiburan mangrupi kuda lumping ya Masnya. Nya. Pidangan ti Sangga Buana Group pimpinan Nenden Juheni. Dah, keprok sing tarik keprokna. Lima ka resep Mas Sastro yo. Terus manintan eta mah, terus. Keprokna sing tarik. Tuh, keprok. Aduh, dugi kaku gulingan gitu ta. Nah hebat atuh. Ya, ayeuna nuju ngakan huut ta. Nuju ngakan huut. Aduh, beling dileg-leg. Nah, hebat. Tuh nya terus katingal terus sedayananya keprok deui. Aduh, upami abdi mah nya rajin upami aya main kuda lumping keprokna teh hebat atuh. Alah tuh leungeun nu keprok dihakan tuh. Tuh. Wah, aduh. Eta budakna atuh, tapi ulah eta leungeun kade tuh. Nya, tah ayeuna tadi teh perantos kuda lumpingnya. Sanu jadi kudana ayeuna, sanu rek jadi kuda keprok. Sukaraya tuh. Ieu mah nya gembira gitu ta urang teh. Gembira gitu. Aduh. Geuningan Mas na capek hajat teh nya. Comongon atuh. Lain heureuy ieu mah hajat teh. Jadi nak kieu jang ai kitunya Mas teh lain naon hajat tinggal hajat urang teh aduh gumira tinggal gumira make tenaga pikiran tapi tetep ieu teh sebenarnya mah jadi kapaksa gumira teh Kunaon? nya Ujang teh sih ngarti atuh urang teh bebesanan teh entong antara budak jeung budak urang jeung urang tapi kudu gotong royong urang teh
Ayo utamana mah dina soal biaya. Eta ku ah Mas ieu mah hitung-hitung milu gumira urang teh nya. Ih gumira tinggal gumira mane mah. Atuh Mas bisi wae anu kasebit nami kasebat ngaran bisi aya nu teu keuna. Cumoon atuh. Urang teh ulah kirang-kirang ngapunten. Cumoon atuh. Da urang mah sakadar heureuy nya Mas. Cumoon atuh. Ieu mah ngahibur. Tah kitu we atuh ieu mah Mas mugi sing janten mangpaat ka sadayana. Ieu mah hiburan da sanes nyaanan. Hiburan ngarah gumira kerjasama antawis seniman sareng olahragawan kitu nya Mas. Lelas pisan. Gitu, iraha deui urang teh aya waktos nu urang potong di sing maju, seni kesenian, seni sing maju, olahraga di urang ge sing maju nya Mas. Iya kan. Gitu. Jadi urang teh sekali deui atuh ka para olahragawan utamina komo urang teh entos bungahnya eta naon kecintaan urang senajan ieu Pak Sastro teh ukur maku hajat. Jadi tetep we ate teh gumira gitu nya. Ieu teh lain naon dirusuh-rusuh supados arenggesan gitu baralik. Nya eta utamina mah ieu teh Pak Sastro teh rek ka Jakarta ieu teh bade nonton bola. Tah sumuhun atuh ari kitu mah permios Mas ka sadayana ieu. Sakali deui nyunkeun diapunten mugi agung cukup lumur jemara pangampura ka sadayana. Mangga urang tutup we manyangakeun Ibu protokol. Para wargi rupi namung duwi ka dieu bebesanan Mang Ibing sareng Mas Sastro. Disarengan ku bintang tamu Ajat Sudrajat. Mugia Ajat Sudrajat sapara kanca sing langkung majeng, wilujeng kantun, wilujeng patepang deui dina acara anu sanes.